Sungkan miang paturai kudu paanggang kota Sumedang muntangan kadenah malang. Dongeng entok nu zaman flu burung. Entok teh datang ke tukang warung. Cek, cenah ka tukang warung teh. Aya naon? Rek meser nog entok abdi. Aya nog entok, cek. Eueuh. Oh, balik deui. Isukna geus nalol deui. Aya naon teh? Aya nog entok. Eueuh. Balik deui. Aya nog entok, cek. Eueuh, sakali deui sia datang deui ka di talian ku aing. Balik sieun. Isukna datang. Cek, pek sia daun deui. Rek meuli tali, cek. Aya tali. Eueuh. Tamang. Eueuh, mah teu aya tali pisan. Teu aya ari kitu kunaon? Aya nu entok atuh. Nanyakeun heula, sieun di tali. Atuh aya nu entok. Sia teh. Tah, urang mah dongeng hiji deui mah. Dongeng kuya tiluan kok. Kuya teh nu gede dua, nu leutik hiji. Urang iuran cenah euy hayang ka restoran. Kulantaran duitna teu cukup, ngeuse meuli minuman. Dah. Kuya teh. Nya ngariung we tiluan. Barang rek nginum pisan tiluan teh nya. Breg teh hujan gede. Aduh. Engke balik kumaha euy kahujanan. Ceuk nu hiji mau payung atuh. Embung jauh. Mane atuh? Nuduh kana leutik. Mane nu pangleutikna ka itu balik mah heula mau payung daguan kurang di dieu. Mung sieun urang nyokot payung ke ieu minuman urang diinum. Moal. Janji. Bener ya lamun diinum urang mah kajen teu tulis nyokot payung. Nya sok. Leos ini tidak guan 10 menit, 20 menit, sajam, 2 jam, juga 3 poe. Can datang kene, weuh wae ceuk nu dua teh. Geus nginum yah, nginum rek regot pisan, ai lol teh ti kolong kursi. Sok, diinum moal tulus dapat payung. Can ini sia teh. Saya 3 poe teh nempo. Ngawas. Tah. Aduh. Sadongeng. Siga dongeng anu kamari geus dicaritakeun urang sok siri wae teh. Heuh kareta api jeung tukang kupat. Kareta api keur melenceng tukang kupat dagang sisi rel beak meureun. Di kumah ai lap-lap beureum. Beres rumah piring dikebut-kebut katingali meureun kumaha sinis. Alah tanah bahaya direm sakalikeun. Bret nolot tina janela. Aya naon Mang? Teh naon kantun sambil nabung. Ai sia. Nu nanya ka kaler sia kaki dua. Teu pugu-pugu. Tah. Urang mah yang merampok. Aya rampok mun nya euy. Katemak tah. Katemak teh palebah deukeut beuteungna pisan. Datang ka dokter. Wah, dok punten abdi pangoperasikeun lah cenah ieu pelor dilebet tok operasi ku dokter. Geus beres. Dijahit deui geus. Atos dok, tos beres. Nyaan tos beres pisan. Atos Ure lemah mayar aing mah cenah. Eta ceuk dokterna paduli teh da gunting negeri jero beuteung keneh. Reuwas kapaksa nyemak ka dokter. Kajeun sia ada gunting negeri jero beuteung keneh. Tarek kumaha atuh? Tah, ai copet awewe mah eta. Apa nina bos keur pagelek-gelek nangtung. Aya copet awewe ngodok kana saku teu nyaho beureuh soek sakuna. Tobros jeung teu make celana jero deui. Begitu sup leungeun langsung didempet. Krek. Sok sia, mending digerowokeun copet, mending usapan. Da cibatan digerowokeun copet sieun, tengtrem we diusapan. Sabot maju. Keul nama keul tapi kumaha da meureun. Aduh. Hayang seri wae urang mah tah. Tah urang mah resepna ngadengan lalajo main bal euy. Tah. Di stadion maklum orang kampung bareng ti luhur aja teh. Ai makanya di tribun nya ai bareng ningali mun nempo baturna di kampung. Itu si Udin main ai gorowok teh Udin, mane teh Udin? Balikna bareng nya Udin. Eta hanapeunana keuheuleun di asongan Suryakanta, Muhammad Suryakanta pa. Song dituna deket matana, da langsung atuh. Din balikna barengnya. Apa jadi gede asa deukeut. Balikna barengnya Din. Pakai omat teh. Pakai omat. Omat Din euy. Jadi laun ngomongna. Pan lamun dagang mah turna nu make Suryakanta kacamatana gede pisan. Teu kegorowokan teh kajauhan. Kanu dagang
jeruk. Meuli jeruk euy. Mungkugeun dagang teh jeruk. Terus itu malah jeruk. Nyam ka abdi, nya meuli jeruk urang. Dasarnya jeruk ya mah loncat. Si orang gede teuing ka mata. Wah, kasih diting bohong nah. Atuh meureun tukang dagang naik kadeuleu gede pisan juga butanya euy. Apa ngaranna ge dongeng? Oh, da ngaranna ge dongeng. Kumaha tuh dari dongeng mah dongeng sudah mah pamohalan jeung cawoka. Nya atuh ari geus kitu mah pendongeng mah. Wah, dongeng-dongeng baheula pan kitu. Atuh jalan nu kapek-prek curug cai. Jabro teh kapek-prek curug bareuh tah. Waduh, aya nu ngabejaan. Atuh cenah abuskeun kana bujur muning. Sok langsung cager. Nya. Kabarna dinya aya nya ibu-ibu lah. Mesti boga salaki, bukan boga munding da beunghar. Punten cenah ibu abdi teh ieu teh bade ngiring nyalokeun curug kana bujur muning. Kapek-preknya sok atuh tukang kana muning. Cos, cager harita kene. Genah ta unggal kapek-prek kalinya punten cenah nyelokon cos cager. Hiji mangsa kapek-prek teh ti peuting. Aduh cenah ieu bade ieu mungeun wangi-wangi. Aduh cenah damaran atuh. Atuh kada wios. Atuh cenah diantar ku ibu, antur kana muning. Sok atuh cos. Jang eta mah lain bujur muning. Apa dulu deh ya lain curug. Si orang udah cupunya. Ya bisa jadi. Kemana wae itu dongeng. Maksudnya kumaha sih teu ngarti. Hah? Aduh. Bisa wae dijelaskeun. Kan maneh meureun kudu ngadahar plastik eta teh. Aduh, urang mah euy. Teu saya mah budak sih kan anu karitu mah jauh teuing. Dah. Aya panu budak-budak kitu ge. Eta mah aya nu kitu. Adina bos ceurik wae budak teh. Bet kabarna gigireuna ya urang negro. Halik cenah sawas tah. Sok lamun teh jempe dibikeun ka negro. Negro hakan ye budak negro. Negro hakan ye budak negro. Teu daek jempe budak ye negro hakan. Cek urang negrona. Sia dihakan ku aing. Nah aing teh beuki budak. Sia dihakan. Si orang lain negro. Urang cunangan hidup. Aduh. Hei dongeng mah da loba nya. Kapan geuning eta dongeng dina bus kayak kitu? Nya dina bus waduh atuh supir penumpang pinu. Bandung Sukabumi teh dikabut serepet. Ngaliwatan jurang dari ka Pelabuhan Ratu. Waduh. Digorowok eta mah penumpang. Pieu tong tarik teuing atuh paur. Ceuk supir truk paur mah juga abdi atuh peureum. Sararea ngagebeg. Si urang teh teh nyetiran teh bari peureum teh deuleu. Alah, nya cek urang daru paru-paru wae atuh. Tah dongeng mah da loba. Tengah peuting jam 1. Aya awewe leumpang atuh. Kana jamatan nya dinya teh loba juri. Umpat eta keamanan. Cek punten ce. Ulang langsung tidak diwengi lah. Si juri. Cek si ece asawios dabi atas maot. Keamanan anu ngalepek. Sawios dabi atas maot. Wah, silakan. Aduh, eta teh dongeng tengah peuting. Nya, mangani cek mah teh mending dongeng tukang jeruk ayanya. Jeruk amis murah 1 kilo mira diobral amis ya, teh amis pulangkeun deui. Buat meuli ibu-ibu 5 kilo. Isukna ka sorena datang deui, jang tong nipu ah. Jeruk amis tah 5 kilo teh haseum teh kabeh. Kumaha cek tukang dagangna? Tong somong bu, karek 5 kilo tuh tenyo abdi 2 gudang haseum kabeh. Sia, kalau kapa unggul Bersaing nya. Aduh, bersaing we eta. Tah urang mah dongeng bemo ye, kemai kaluarkeun kabeh urang mah anu geus kaliwat ge. Nya gerbahan Wildan ngalamar. Aki-aki tumpak bemo. Hubunganana. Pahareup-hareup jeung awewena keur nyusuan budak. Tapi bari ngalenggut meureun ibu-ibu teh nyusuan budak teh. Teu nyaho meureun kana aya lombang di jalan. Bemo ngagejlig. Budak lesot tina susuhan aki-aki teh jongklok. Ai gep teh meureunna kana susu urut budak. Indungna teh sadar diantepe da budak aki-aki uhun tuan. Mun karasana kos bibir orok diantepe. Barang sila akhirnya sia sugan teh orok geuning maneh. Aki-akina dicentok dihuaikeun.
kali sak bet diudangkeun aki-akina terap wareg si orang wareg tadi aki-aki atah doang teh aki-aki nurus tunjuk aki-akina mana ya aki-aki ditegep cek aki-aki teh ting-trim we nah tak urang mah jadi aki-aki kudu soleh. Udah loba ya dongeng cuy. Orang sok ingat dongeng budak negro tiluan pahidung-hidung bapak. Sanegro mau bapak aing panghidungna ceuk nu kadua teu bisa. Hidung bapak urang ceuk nu katilu bapak dewek panghidungna. Mana kumaha bapak mana itu? Bapak urang mah cenah euy. Kakereut getihna hidung. Ceuk nu hiji teu aneh sia beda jeung bapak urang. Bapak urang memain ba katemprang sukuna potong tulangna hideung ceuk nu hiji deui nya moal kuat ka bapak aing mah bapak aing keur maca koran ditepas aing asup bapak aing hitut poek pun sapun kasang